rese oding daripada sia burut. Hese ngubarana kehet burut mah. Nah sia naon kunyuk. Pancena tadi titah mau kutang jeung kunci 10. Atang cek aing teh kudu ku etang. Anjing. Lain ban kunyuk kujukut di parab nakal goblok ngalen ku. Anjing sia menyek. Bisa. Naon oding? Siap ke lompat di sini kadek. Ini parah nih. Hade teh sa kunaon? Aduh, ieu mah euy. Leupas euy. Bautna leupas. Baut naon? Baut ieu baut. Cicing heula. Ieu mah kudu kutang jeung kunci 10 ding. Pamakeun tang. Tang. Ieu mah kudu kutang jeung kunci 10. Buru Tungguannya. Buru lalila. Wah. Nah kumaha ieu si oding wae nya. Pancek aing teh sing tereh aing mah. Mobil naik dipake ieu leupas euy. Ya sal. Aduh, nah sia naon kunyuk. Pancena tadi titah mau kutang jeung kunci 10. Atang cek aing teh kudu ku etang. Nah, geuning nu saeu Ya ganu ni maing sama dipaksa keur dipake. dipaksa keur dipake. Heeh. Ai kunci 10? Iya 10. Nah sia aya naon oding kunaon sia? Ai kunci 10 na mana ieu? Pan ieu kunci teh 10 siki, ieu kutang. Ai sia. Ieu nu ini sia nya. Heeh, coba keur dipake ku aing dipaksa we. Da manes cenah butuh. Etang cek aing teh panjang nyekelana jeung kunci 10 dipuit. Ai sia ku etang. Atuh lain ti tadi sama jelaskeun sing bener. Ai sia. Terus kumaha ieu? Nyao lah. Geus aing teh jadi di teh lah. Kunyuk teh. Geus isuk we deui. Aya kumaha ieu? Nyao. Duh, na kumaha si Faisal nganas dipapaksa ku aing kutang ma aing ieu dipapaksa dilepaskeun. Aing inditna teh jadi. Kumaha cenah yang kalapa? Kumaha? Ding, pang paraban keur bejum. Beukeun gitu. Nah beukeun goblok teh beukeun kunaon si ari sia. Ngan anya moal tanggung jawab mun ayana naon? Nah ari sia tanggung jawab naon bebal. Nah kusiak dipaehan lombana. Kunjung luat kira-kira paraban. Gat lu. Jadi sok ku si goblok tanggung jawab naon ari si hulu. Lieur anjing. Paduli teh dombana parae he. Da kan nyaho aing aku cuput para domba teh. Nah, domba Garut mah beda gitu. Tanggung jawab aing dititah ieu ku si Ucup. Ding. Nah keur naon? Keur marab sal. Keur marab. Ucup. Naon atuh kunyuk? Lain itu si oding na keur naon di kandang domba itu ngeuretan ban, nyebut naik marab cenah. Hah? Keur mau ban. Nah si oding nanaonan mau ban euy. Heeh, kayak ban keur dikeuretan nyebut naik marab cenah. Nah masa dipitah marab ku aing. Itu teh marab nama. Waduh, lu kenapa? Nah tapi rek naon eta ngeuretan ban. Ah, nyaho atuh pokona mah di ditu keur ngeuretan ban. Atuh antep di siap. Gue lain ka dieu heula. Nah si Soding kegawe naon ngeuretan ban mah dipitah marab. Hah, cubur mah balik mah. Gila anu kieu mah kene sekalian lah. Hakan tah ku sia domba ai heueuh mah bareuki. Lebuk tah. Modal mah moal tanggung jawab ieu anya. Dititah ieu. Oding. Nah sia keur gawe naon kunyuk. Kuali kita marab. Teu di parab-parab. Da teu kadeul kunyuk ai ieu pan tah di paraban. Nah mana kunyuk ieu cukutna ge herang keneh. Cenah di parab-parab acan. Tah na teu kadeul ku sia pan ieu ku aing keur di paraban. Pan itu ti tukang. Anjing. Lain ban kunyuk kujukut di parab nakal goblok ngalen ku. Anjing sia menyek ieu aing lah goblok. Urusnya ku sia kunyuk lah. Aing salahna di mana ieu? Di paraban ku aing geus di paraban. Ai si Ucup ngagaleongna, benclang-benclang. Nih, saya buka keur meuli rokok. Eueuh.
Atuh sia mah teu boga duit ket. Pan apa lain teu usaha na kumaha? Sia mah. Yo. Wong ngalah sampo we rek. Nu dihareup Sampeun usaha kan. nu batur. Wong juang ke ka Binurmi sok dibelian lumayan keur meuli rokok. Lah, si nyarekan kumaha? Moal ke dia. Jeung aing tenang ku aing ditanggung aya naon mah. Tangan rek meuli na. Binurmi sok melian. Lah, rek dibeli gitu. Cih, sia mah aing purahna aing. Nyolongan di ditu Mang Uli jual ka Binurmi. Payu di Binurmi mah. Iya apa tuh? Daek. Ya, tenang orang jeung aing mah. Ieu sampuna oding dulu geus marejeng ngapisannya. Masuk, lah ibur sok. Nu ieu sa. Betot atuh goblok. Ya kumaha? Ini mah lihat pisan. Urang kumaha tuh? Sok gerak kuduaan. Ya aing kudu ngalah suluh ka mana ieu? Bapak aing teh ngalah suluh. Nasaha itu keur ngalah sampo. Da itu mah si Isal jeung si Oding. Anjing ku aing heureuyan. Woi, goblok! Sampo aing. Dulu. Lalu lompat si goblok. Suan aing teh mah panik. Ku aing digerowokan gitu teh. Nah, pan aman tadi dulu sampo batur. Isal. Naon oding? Siap ke lompat di sini kadek. Sendal aing Isal aduh, na kumaha? Enggak sendal mangke mah deui hiap ke. Lah Isal hiap anteur nyokot deui ya si Isal aduh. Cuk we kumaha laku serangan embung aing mah teu wani. Panu ngajak na ge sia goblok nu maling sampeun ge na kumaha? Lah karep teuing ding. Aing naik baliknya. Bisi diudag euy. Isal. Tuh anjing. Tuh sendal mahal. Aduh. Sindik kadek anjing balik di teh. Anjing. Belum. Naku naon sia Isa? Dijedak aing kena lawang pantau oding. Aduh. Udah siapa awak teh jangkung-jangkung teuing. Cepet mah tuh jangkung malah heung daripada sia penek. Luhung sia teh mun jangkungna bari badag. Nah sia mah jadi ngecek kunyuk. Heueuh. Daripada sia hidung kah? Nya hidungnya pendek. Ih, Aing ngahidung kieu ge aya manis-manisan. sok kitu. Nu lucu aing manis. Iya. Ih, pahang gitu hidungna ge. Sia ajaran lamot. Lamot daripada sia tah. Nya pendek, nya hidung. Ih, caket kayak gitu. Daripada sia begeng juga nu teu Ramadang. Daripada sia kehet. Leuheung aing mah jangkung-jangkungna. Sia mah nya pendek, nya hidung. Mandi geura tah ame teu habuk teuing. Kosok henta sia ta madang Ramadang. Nah oke jadi imah sia. Yap ilu ka imah aing tuh loba ke mah. Cih, da sia rese oding. Daripada sia burut. Hese ngubarana kehet burut mah. Kumaha eta geus kitu pan ngubarana hese cek aing ge. Sok main ecean tah teh lah.